Miarsa sadaya masih kena sasarangan sang sisma bakek dina acara dongeng Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui. Tiasa sasarangan deui sok sanes mung di jomantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna pados tiasa neraskeun di hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jajaran nasi peloy karya Carsun Bakekok bagian anu ka-25. Mudah-mudahan mitra kuayana ieu acara dongeng singa jantenkeun panglipur kalbu panggebrahamana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae aya nya disuklakna disiklukna anu sami-sami mika cinta termika resep kana seni budaya Sunda. Mitra-mitra kumaha dararamang dina dinten ayeuna nuhun pisan nu pamidamang mah eta pisan anu diharepkeun siang sinareng mungina atuh kanu nuju teu damang galingging panas tiris mudah-mudahan we sagala panyawat asing engal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala tur didamangkeun deui sabihara-bihari deui nya. Atuh kanggo urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana sing dipasihan ginanjar kawilujengan sing dipasihan kesehatan saralawasna dipanjangkeun yuswana ditambihkeun rezekina digampilkeun dina sagala urusanana amin. Hapunten dina dinten kamari TV Bradas teu tiasa ngupload dongeng ye margi nuju aya serak-serak basah Bradas teh. Ayeuna urang teraskeun deui. Pados teu nyangkolong teuing kana waktos mitra-mitra atuh nya mangga urang dilajengkeun wae ieu dongeng Sunda teh wilujeng manco wilujeng ngadangungkeun. Tapi biasa sateu acan ngadongeng urang seruput heula kopina ieu nya. Kang Oka Kang Kuepong mangga Kang. Bagea dulur. Sok kajero ka dieu. Adik. Harita. Anak buah di Baratasena. Utusan di Gua Tangkorak. Dibagiakeun sakumaha mistina. Eta jalma teh katingali jangkung tapi begang make totopong. Anu ngaran nyaetana besok disebut-sebut Adiraksa. Umaha aya beja naon? Diutus naon? Ti Ki Guru lur? Cing sok. Cik barudak. Ulah ngajaran teng kitu. Uru ieu pang nyokotkeun cai jeung susuguhna ari aya mah. Panawi. Ulah anu ngahaja memang diutus jeung sabalad-balad kula. Ki Guru Ki Baratasena di Gua Tangkorak. Diutus ka sasabaraha manhab paguron anu memang penting dianggapna ku Ki Baratasena. Kaasup ieu paguron. Terus kumaha? Naon anu rek diomongkeun? Naon anu rek dibejakeun ka kami? Anu rek dibejakeun memang kaasup penting. Ahiji ngeunaan jawara ngora anu ngaranna Si Peloy. Si Peloy. Saha Si Peloy? Eta jawara ngora anu ngaran Si Peloy ayeuna keur rame saban daerah
apal kangaran si Peloy. Di mana orang ngobrol di warung, di kampung-kampung, di desa-desa, anu teu apal kangaran si Peloy. Sabab kunaon? Sabab eta jawara nunggaran si Peloy teh sajabaning gagah sakti mandraguna can pernah rubuh di pakalangan. Eta jawara ngora anu asalna ti tanah Sunda. Kahiji kitu, kadua-duana manehna anu tupang numpas kana kajahatan. Hartina Anu jadi hartina urang ayeuna kaancam. Numata Ki Baratasena ngutus anak buah sakabehna pikeun ngadatangan ka saban-saban paguron. Kudu waspada, cung kudu make telik sandi atawa mata-mata di saban daerah. Kitu ceuk Ki Baratasena teh. Dati mana Ki Baratasena bisa nyaho yen aya jalma anu keur neangan Ki Baratasena? Ieu urang sakabeh apal saha ari Ki Baratasena. Manehna bisa nyaho ka waktu anu rek datang anu bakal kajadian naon wae. Memang benar. Ki Baratasena memang kaasup jalma anu weruh sawinuru winarang. Winuru winarang. Aduh. Saya ngomong teh mitra-mitra aduhnya. Teu kuayana eta. Cenah tadi lain kursi Peloy hungkul ngadenge teh. Memang bener. Ki Baratasena teh pernah ngomong nu bakal datang teh lain kur jalma nunggaran si Peloy. Tapi aya hiji jalma anu disebutkeun cenah ceuk Ki Baratasena. Eta darah daging kami. Tapi teu ngabejakeun nah anu disebut darah daging kami teh. Anak, dulur, atarawa saha. Kula asa inget ka zaman baheula sawaktu keur ngora keur bebarengan keneh jeung Ki Baratasena. Kula inget Ki Baratasena baheula. Ingat naon? Urang pikiran. Eta Ki Adiaksa. Ki Adiraksa ngerutkeun tarangna. Halisna meh nepung. Ingat-ingat kejadian zaman 20 tahun katukang. Ras ingat sawaktu manehna harita keur ngajawara keneh masih aprak-aprakan can boga paguron. Ki Baratasena harita ingat ngebogaan musuh anu ngaranna Ki Suling Sakti. Ari Ki Suling Sakti mangrupakeun hiji tokoh jawara di waktu harita. Ki Suling Sakti ilmuna memang itu bisa dianggap enteng. Hiji-hijina saingan Ki Suling Sakti anu nepi ka wayah kieu can pernah papanggih jeung nu ngaranna Ki Baratasena. Lamun teh mah tepung buka saha nu bakal eleh, buka saha nu bakal menang. Ngan anu jelas mah eta dua jawara di waktu harita nguasai kajawaraan di saantero jagat. Dina waktu harita pok harita Ki Adiraksa ngomong deui. Kula inget baheula 20 tahun katukang Ki Baratasena pernah boga pamajikan
Ceuk Ki Adiraksa ringereunkeun omonganana. Tarangna kerung, halisna meh nepung. Sanggeus kitu sedot harita nyedot cangklongna. Eta pamajikan Ki Adiraksa keur kakandungan. Ki Adiraksa bela tur nyaah ka eta pamajikanana anu ngaran Dewi Mayangsari. Dewi Mayangsari. Bener, Dewi Mayangsari. Eta Dewi Mayangsari teh mangrupakeun salah sahiji anak bangsawan anu meunang diboyong ku Ki Baratasena. Oh, jadi gitu. Terus Dewi Mayangsari harita kakandungan. Anu akhirna Dewi Mayangsari ngalahirkeun. Dina kakandungan eta sakabeh jalma dikumpulkeun anu jago-jago anu pinter narawang dikumpulkeun. Nah anak maranehanana antara anak Ki Baratasena jeung Mayangsari teh awewe eta lalaki. Ceuk dina hitungan para jawara loba anu nyebutkeun yen anakna Ki Baratasena teh lalaki. Ki Baratasena harita ngagugu lantaran sakabeh pendapat nyebutkeun eta bakal lahir teh lalaki. Oh, jadi saterusna kumaha? Brol dina waktuna harita lahir. Kenyataan anak tibalik. Brol nasi jabang bayi ka alam dunya. Tetela hiji awewe anu memang teu dipikahayang ku Ki Baratasena. Harita bayi anu kakara lahir direbut ku Ki Baratasena. Terus dibawa ka hiji curang. Eta curang anu ngaran Curang Kapayang. Curang anu memang kacida pisan jero tur poekna. Harita di sisi jurang rebutan antara Dewi Mayangsari jeung nu jadi salakina nyaeta Ki Baratasena. Ki Baratasena keukeuh hayang miceun eta bayi nu kakarak lahir. Sedengkeun Dewi Mayangsari keukeuh dikeukeuh ngaran anu jadi indung. Ulah nepi ka bayina dipiceun. Kajeun manehna anu nyingkah mawa eta bayi daripada bayina dipiceun kudu jadi salakina. Wah. Jadi muriding ya kuring. Terus kumaha tah sanggeus kitu? Anu antukna rebutan eta bayi. Dua-duana memang ngabogaan aji kasakten anu luar biasa. Antara salaki jeung pamajikan geus pada nyaho. Dewi Mayangsari ngeluarkeun jurus-jurusna nya kitu deui Ki Baratasena. Anu antukna Dewi Mayangsari harita teu mampu ngelawan Ki Baratasena. Tur bayi harita beunang dina leukeun Ki Baratasena. Eta bayi nu kakara lahir dibalangkeun ku Ki Baratasena nepi ka ngalayang ka jurang, nepi ka kiwari teu apal nasibna. Eta bayi anu ngalayang harita diudag kudu jadi indungna nyaeta Dewi Mayangsari. Mayangsari milu ngagajleng kana eta curang Cikapayang. Nu antuk ngiles
teuing kemana. Sempet harita di teangan. Ku anak buah na Ki Baratasena kasup kula waktu harita. Tapi tetela awak Mayang Sari jeung nu jadi anakna teu panggih sanajan diubek nepi ka kumaha oge. Maksudna di teangan kepadan geus dipiceun. Maksudna di teangan ngabuktikeun yen orok geus eueuh jeung ngabuktikeun Mayang Sari geus perlaya. Tapi kuring teu bisa nempo ku poekna dihanap upapadut. Kami sebalad-balad teu bisa mangihan eta awak Mayang Sari jeung nu jadi anakna. Oh. Tapi kabeh boga pirasat. Kasup Ki Baratasena salah saurang di maranehanana antara orok jeung Dewi Mayang Sari pasti aya nu nyalametkeun. Sabab lamun eueuh nu nyalametkeun eta orok pasti bakal kapanggih bangkena. Ya kitu di Ki Mayang Sari pasti bakal kapanggih. Tapi ieu mah eueuh bangkena saeutik-eutik acan. Tapak lacak urut lagrag atawa naonna ngiles lir ibarat dihakan ku bumi. Nu antukna kumaha atuh? Sanggeus kuring kabeh mubek teu kapanggih dilaporkeun ke Ki Baratasena. Ki Baratasena harita jigah anu amek. Di waktu harita Ki Baratasena ngajak pindah tempat. Kamana? Ngajak pindah tempatnya tanah ka Guha Tangkorak anu kiwari. Oh. Jadi pinahna harita Ki Baratasena ka tempat nu ayeuna teh ku alatan perlayana nu jadi pamajikanana jeung teu kapanggihna anak anu memang dipijeun. Waduh. Ngeri oge lamun kitu mah. Memang di harita Ki Baratasena tilem nu apal iwalti anak buah Ki Baratasena teu pernah dilunta ka daerah. Ki Baratasena es tuning cicing di Guha Tangkorak teu kaluar. Manehna ngaracik aci kasakten jampe pamake ilmu panemu. Nyiptakeun jurus-jurus anu ampuh dina eta guha. Matak nepi ka ayeuna Ki Baratasena memang sakti gagah mandraguna. Can aya nu mapakan kana elmuna. Ayeuna aya nu datang manehna nyahoeun, geus pasti manehna nyahoeun. Sabab tadi geus diomongkeun ku kula. Ki Baratasena apal ka waktu nu bakal datang, bakal kejadian. Oh, jadi weruh Ki Baratasena. Emang weruh. Sanggeus harita omongan lalakon Ki Adiraksa didarengekeun ku anak buahna Ki Baratasena. Ki Adiraksa siap naon anu jadi omongan Ki Baratasena rek digugu. Di harita Ki Baratasena atanapi murid Ki Baratasena anu ngaran Ki Adiraksa ngirimkeun pasukan-pasukanana ku mangrupa mata-mata ka saban desa, ka saban daerah anu memang deukeut jeung kawasan manehanana.
mitra kaum dangu sadayana. Ayeuna kacaturkeun si Peloy, Dewi Angrum, jeung Andini. Sanggeus beres istirahat manehanana tiluan. Kacaturkeun geus aya di hiji lemur. Harita si Peloy keur leumpang di tengah lemur. Sakabeh jalma anu papanggih jeung si Peloy manggut. Tur kadang-kadang seuri lantaran si Peloy dina nanya jalma teh sok pikaseurieun. Loba jalma anu ngarasa kataji. Kudua wanoja anu memang geulis rancunit nyaetana Dewi Angrum jeung Andini. Pok harita si Peloy ngomong ka Dewi Angrum jeung Andini. Angrum, Andini, kumaha Kang? Uing malapar euy. Uing marek dahar heula neangan warung. Dari mana? Ya Kang. Naon teh? Sami we tukang patanti kamari oge urang teh teu nuang sangu. Cek Dewi Angrum harita bari imut ngagelenyu. Nya kitu di Andini anu ngadadak nyikikik itu ka satu kangenan. Naon Andini make jeung seuri cekikik kan? Nya teu da Kang mah. Sadayana oge teu sami lapar Kang. Oh, gitu. Hayu atuh urang neangan tempat dahar euy. Wing beuteung geus ieu ye yang modal deh. Yang dahar. Akang mah. Dewi Angrum jeung Andini harita sareuri. Asa kahibur ku omongan si Peloy piranan ngomong kitu oge. Duanana harita leumpang, katingali rentang-rentang aya dua jalma anu pasaliweur jeung manehanana. Harita Dewi Angrum boga inisiatif rek nanyakeun. Reg dua jalma teh harita anu pangawakanana katingali keker. Tur setengah tubuh harita eureun. Pok nanya ka Dewi Angrum anu memang megat. Ai, punten. Aya naon, gelis? Punten Pak, paden tumaros ieu teh puguh. Mun mangga sok. Bade tumaros naon? Dupi di dieu. Ari warung di mana gitu? Oh, warung. Bade warung sangu atau napi warung biasa kolontongan. Pami warung sangu mah tuh di ditu aya tangkal asem anu ageung. Tah, didinya pisan. Katingali geuning tuh, tinggali pucuk nage katingali tuh. Ditebih lah ti dieu mah. Tapi pami warung kolontongan, tah aya jalan belokan. Tinggal mengkol ka palidinya sakedik. Didinya aya. Uing mah yang dahar euy. Janten warung sangu mah pali ditu we tangkal asem. Oh, di pali ditu tuh, pali ditu. Kumaha ujang na teh? Uing teh yang dahar atuh da. Oh, mun atuh kedah ka warung sangu, tuh pali ditu tuh. Gitu. Ayo atuh. Turun pisan atuh Pak. Kana wartosna. Mun sami-sami. Cek dua bapak-bapak harita bari manggut. Tapi lain buru-buru ini kalah kaningali kanu tiluan harita. Pok salah saurangna harita ngomong. Sah teh Kangnya. Asaka anyar pinanggi. Kami oge panan teu apa make jeung nanyakeun saha ka kami atuh. Cek eta jalma nu keur manggul pacul. Heuh, mah maksud teh nya urang mana kitu jeung saha? Teu apa kapanan. Make jeung nanyakeun saha deui. Nanaon teh? Atuh uing kudu ngomong naon nya? Geus we lah. Nama urang balik we. Naon deui mikiran kerar itu? Cek nu saurang deui harita. Duanana atuh leumpang ninggalkeun eta tempatan sanggeus ngareret di ka si Peloy anu geus rada jauh. Ari si Peloy harita leumpang rada gagancangan.
Anu tekung si lila harita geus nepi kana tangkal asem. Si Peloy tangga. Iya meureun teh ka asam nu di bejaan teh keringnya. Ayo Si Peloy harita luak liuk. Bre harita katingali di kajauhan. Aya jalma keur darariuk sababaraha urang di dinya. Nu tangtuna meureunnan eta teh warung teh ya. tuh geuning ketempo aya jalmaan. Keur bararanghakan meureun eta mah jalma teh tah. Teuing. Mohon Kang, hayu tuh. Andini. Bangun nileuleus kitu. Andini tengah jawab keur imut teh hungkul. Memang beureun hatena mah ngarasa lapar, ngan pedah teu ngomong we gitu. Di luaranna harita geus nepi ka hareupeun warung. Dewi Angrum harita uluk salam ka nu boga warung. Sama Meh Asup. Sampurasun, Bapak. Mangga rampes. Aya pikir naon di teh Neng, Jang? Uing teh bogoyang nyatu euy. Aya kejo kitu di dieu. Ceuk si Peloy harita togmol we. Atuh puguh jalma nu keur darariuk di dinya teh ngareret ka si Peloy. Sabab eta jalma teh cenah dianggapna asa teu sopan, make jeung ngomong hayang nyatu sagala rupa. Dan pedah jalma nu aya di dinya kur maralonggong ku teu daraekeun ngomong. Mohon Bapak, ieu teh panawi kitu di dieu aya sangu, icalan sangu. Oh, aya geulis di dieu sok. Ngan nya kitu we lah ari rencangna mas aya. Mohon teu naon Bapak. Harita tiluanana ararasup. Si Peloy harita kaparengan diuk di tengah. Jarane kana tihang, sedengkeun di sisieunana belah katuhu Dewi Angrum, belah kencana harita Andini. Jalma nu aya di warung harita ti harewos. Aya dua pemuda katingalina teh neuteub terus ka Andini anu diuk gigireun Dewi Angrum. Sahanya teh nya urang mana nya? Teuing dewe kalau kita apa-apa urang mana nama. Eta we namanya garulis kitu nya aduh. Kabita euy. Ceuk eta dua pemuda harewosan. Pada sareng naon atuh ieu teh Ujang? Neng. Nya, sareng naon we lah Pak. Yang penting mah sanguna we. Ceuk Dewi Angrum harita. Ini kumaha teh? Sareng naon? Langkung sareng naon we? Ceuk Andini harita. Beri rura teret kana dengan sangu anu mayakpak. Uing mah hayang make naon nya euy. Hayang make segala we uing mah. Oh, kumplit. Atuh dai dahar mah kudu kumplit euy. Ceuk si Peloy harita beri nyarane lengakan. Teu ngareret ka jalma-jalma anu marelong ka manehanana ngarasa aneh ku omongan-omongan si Peloy. Si bapa anu boga warung harita gesat-gesut. Ngawadahan sangu. Ngalas tilu alas. Sakalian jeung deungeuna ngan anu hiji mah memang sagala rupa dipasang. Atanapi sagala rupa diasupkeun. Tak kahayang si Peloy memang segala rupa dikumplitan. Sor harita si bapa ngasongkeun tilu alas. Ditarima ku tiluanana. Geus kitu si bapa harita nyucian cai. Cai ente haneut sabiasana di tempat sangu. Harita tiluanana dalalahar maripogot nakeranan. Maklum ti kamari sore can pernah dalalahar. Can kararaban sangu saremeh-remeh acan. Barang keur tengah-tengah kitu harita maranehna dahar. Katingali aya dua jalma anu asup ka dinya. Eta jalma nu saurang make anu make pakaian sing sarua hideung. Harita ngomong, uluk salam. Sampurasun. Rampes. Aya pikir saeunaon ieu teh? Aya bade tuang atanapi naon? Duh, hoyong kopi we ieu mah, Bah. Ceuk eta jalma brigek diuk tina gigireun Dewi Angrum anu memang katingali lobong. Saurangna oge sarua diuk gigireunana. Oh, kopi hideung atanapi kopi hideung we, Bah.
Oh, mohon-mohon mangga. Tekung selila harita si bapa geus nyodorkeun kopi 2 gelas. Eta jalma pok ngomong ka si bapa. Pak, kumaha Yi? Aya naon? Abdi teh puguh. Nuju ngalalana ieu teh. Ngalalana